Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda urang neraskeun carios nu kakantun kamari dina judul Barudak Liwar. Kamari bagian ka-8 ayeuna bagian ka-8. Mangga kamitra baraya salam dunya supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang kawitan wae ieu carios. Mangga maranco manco. Kamari teh nu kakantun teh keur ngalabalingbing. Yo atuh li. Li. Ayo. Di. Oh nu naremalan mitra. Da ngabalalenyeng ngalumpat. Da nu boga tangka balingbing geus datang ti masjidna. Atuh ngajanteng. Parijeng ningali kanu ieu ngasong-ngasong balingbing. Kik atuh jang. Agehan mang tong dipupuk teuing kabeh. Atuh ngorejat non teh ngagepeg coy teh. Nu bogana aya di handap. Kanu barang batur teh ulah ala teu bebeja mentah hantu naon hantu teu anta parah mitra. Gajleng eta mah kuat milupas kabeneran gitu jiga boga ajian bajing luncat we si Ocoy waktu harita ku bakat ku sieun. Pager beusi ge ti luhur ti tangka balingbing meuntas ka pager gajleng beretek we lumpat atuh. Gogodeg panang kasebut santri ustad gitu nya. Teu loba ieu teu loba itu. Aya ku kitu barudak. Budak Mang Ocen eta keun bae lah. Kadar nu kitu mah jadi darahar meureun. Citra da waktu harita mah atuh euyeub kudu tangkalan teh. Buah jamu air, jamu batu beureum. Wah, sagala campedak. Euyeub buah jamu bol, jamu air beureum teh resep baheula mah. Ayeuna mah tinggal kenangan di daerah dinya. Nu abadi mah di lemur eta mah banjir we. Sampai ka kiwari ganti presiden, ganti gubernur ge anger banjir mah jadi abadi gitu. Tinggal legokan lemurna ting rempeyek ting lemur ngarempeyek ting kumaha. Mitra intermezzo eta mah nya intermezzo. Kocapkeun Subali si Udi si Ata ciberetek ka kidul si Ocoy ge gajleng teh wah. Kos bajing luncat teh ngagajlengan eta pager tina tangkal belingbing kasieun ti palitek sieun labu atau kumaha berengbeng we lumpat ka kidul nuturkeun anu ti luar. Dagoan atuh sia mah anjing aing ditinggalkeun. Parijeng lumpat si Ocoy. Da si Ocoy mah kaditu rada hanapeun saharanapeun anu ti luar. Geus kitu cing haruha harehoh nepi ka belah kidul ka deukeut parapatan anu are ka lemur Cigebar. Tah nepikeun ka dinya cing raraneg areureun. Malah geus eureun si Ocoy ge nepi. Nying maneh mah naringalkeun urang nyir urang lain ngomong bejaan banang aya gitu. Oh nyata urang ge teu nyaho nyawa tukangeun. Balingbing ge ieu digemol we na sarung.
mana balingbingna adawok si Ocoy teh bakat hanaang nyokot nu gede nu semu koneng ieu anjeun amis amis balingbing we kitu nya lawok gerowok tungtungna mah recok we ngaropi balingbing meunang ngalah geus kitu teh ngarobrol gitulah nu biasa kitu nya lain ngarampi peuting teh adon arulin we kitu ngan ulinna heuh kitu diremur kitu deh teu ari puak pauk jualun sugan naon henteu liwar kitu we coy ieu euy naon teh si Juju tinggal itu si Juju tuh naon kitu li mana tapalin tapalnya coy nya maneh mah tapalnya henteu atuh rek kapal naon teh da nyarita ge acan maraneh ieu coy Juju teh tukang obe ieu naon obe teh teu nyaho maneh obe tapal urang mah obe mah obe teh ieu operasi bilik naon operasi bilik teh bilik dioperasi kaput teh kumaha sia mah belegug obe ngintip anu keur taeun taeun naon da mitra can apaleun kanu kitu da sidik budak ieu operasi bilik anu keur taeun ayo we ke urang tingali ka belah mana si obe si itu tuh si Juju initna mitra ocapkeun geus rek jam 11 peuting gitu we barudak teh datara ieu kakeueung baheula mah sugan siul atuh eueuh kuburan oge paribasana teu ieu eueuh kasarieun gitu jeung ongkohan dina mun boh kapeutingan boh naon teh babari manuk rek disaha oge blas blus model si Ocoy model kadang lolobana mah sok teu disubali ayo atuh urang nurutan urang oge obe lah mitra si Ocoy penasaran jadi hayang nyaho obe ari pek teh si Juju tuluy ka kaler mengkol pelebah gang pos hancip terus tidinya teh ku barudak teh ditaruturkeun we ti angangna terus ngaler deui mengkol ngalewatan masjid teh terus maju ngulon mengkol geus sadar jauh teh ari pek teh aya kontrakan bilik gitu anu Mang Atang kontrakan nama di Ocean ku orang Batak supir 05 aya kapungkurnya ayeuna ge aya keneh jurusannya 05 Cicaheum aya sup di kontrakna teh ku eta aya ngontrak nyewa gitulah euy mengko ka dinya eta mah keun Batak teh anu ngontrak keun bae ayo urang dudulkeun ayo keteyep we ari pek teh si obe mah geus boga langganan kamu malam Jumaah ari pek teh ngadeukeutan bilik anu biasa malahan bilikna teh bisa digeserkeun ku manehna dihaja ari pek teh da ari nu geus salaki pamajikan sanajan Batak ge ari keur ieu keur barang gawe we di jero teh keur hut-het kitu nya ngaradonan teu kungsi lila barudak teh nyampeurkeun ka si Juju atuh si Juju teh ngagebeg aduh sia teh
Ngarewas ya. Atuh mitra rada recok di luar teh. Anu di jero rada ngadengeun. Eureun heula. Dek, si bentar. Kayaknya kita ada yang ngintip ya. Cuk si Batak tehnya teuing sang ngaranna si Batak teh teu apal pokona mah orang Batak we waktu hari teh di Sumatera supir. Oh, ya atuh sok Kak. Gimana Kakak aja? Mitra atuh baru bijil we nya si eta teh keur taeun oge eureun heula di sarung, di baju. Geus apaleun da geus mineng si Juju teh kadinya wae. Da bilik teh kadang lamun beurang mah rapet, lamun peuting teh aya melenge. Khusus paranting ngintip. Digusar geser ditutupan ku pamotongan bilik ku si Juju. Atuh keur kitu teh cung jeleng barudak teh pangpang naon nu barudak laleutik. Si Ocoy si Bali Judis teh lompatan atuh beleg gadengeun. Si Juju oge jadi kabawakeun lumpat, lompatna ka kulon ka ngidul, nyempot ka kanang muning si Juju mah. Barudak mah kebat. Kawaretan baralik deui ka nu jalan tadi pangdatangan maranehna. Atuh Batak teh nyampeurkeun mawa we baterai. Oh, kayaknya ini dah tempat mereka ngintip kita. Kita kerjain lah. Jadi kukumaha diantep we. Man pas ka jero imah marenos cengek beureum. Lagi ada apa bang? Mau bikin apa? Nanti dulu lah. Kita kerjain anak-anak itu biar tahu rasa dia. Mitra aya meureunnan sarawu wae mah eta sama cengek beureum. Heula mau cengek beureum teh aya baradag cengek bebaret mah laleutik. Cengek laleutik ge kada. Geus kitu teh atuh direnos meunang ngarenos bubuk geus diwadahan kanu pisin gitu nya krauk dina coet. Geus kitu kaluar deui Batak teh bari mawa baterai jeung mawa eta. Malahan mah pamajikanna ge milu. Mau diapain bang itu cabe? Nih pegang senter dibalur mitra bilikna ku cengek meunang ngarenos. Pokona mah nu aya liang-liang dibalaluran we ku cengek lamokot kitu nya. Geus kitu teh geus beres dibaluran cengek bilik, dibaluran cengek. Atuh dari peuting geus laleos harasup deui we Batak teh biasa we kitu deui heula ngobrol heula sakedeung nuluykeun hanca we tungtungna mah rada peuting. Bari jeung ngadedengkeun barudak datang teu bubleg sorana lamun datang cenah urang action we ieu mah. Urang dibuligiran urang dibuligir we. Bae henteu kitu ge ieu mah urang mancing ceuk bok racekeunna teh ngobrol ka pamajikanana teh. Jadi begitu, Bang. Sengerti-ngerti saya cek pamajikanna teh. Mitra kira-kira pukul 11 leuwih meureunnan panasaran. Geus ngarareung teh. Maneh gagabah sok gagujrudkeun. Lamun ari kitu kudu lantip atuh. Cuk si Juju ka barudak. Heueuh atuh da urang teh jaho sugan carek naon we.
kotrek mok naog hayam kitu maneh da loba di kanang munding naog sok hayam ngaran naog aing obe rek operasi bilik aya urang kalinya deui balik deui mitra tapi kade ulah maneh ulah gara-gara jarampe atuh jadi kadengeun kudu di jero moal atuh sok siap oh kitu nya katemalan malah bareng saur manuk cenah cek kolot mah cek senior cek para senior ari ngajawab bareng teh saur manuk cenah gitu abi ge nurutan we sugan gitu pantes geus teu lila teu kocah je teu ieu deui barudak teh baralik deui ka kontrakan Batak anu heuku bilik teh masalah mitra urang teraskeun deui ayo urang indit tapi cing lantip atuh tung ieu rada lalaunan laleumpangna ulah digeblikeun teuing sia maksud teh mah si Ocoy mah ngamimitian karek nyaho nu kitu geus kadinya geus deukeut caang di jero teh katingali nya malahan malampu tina sela-sela bilik teh kaluar ka ciri da kapipir poe atuh atra lamun ningali ti luar teh ka jero teh jelas gitu mimiti si Juju pokalna kanu liang paranti maneh nangintip sekali ewangnya ulah deui nyieun deui liang sekali ewang we siap si Juju nyamperkeun kanu liang anu biasa pek teh heueuh we naon teh eukeur gitu barang gararawe itu nya nu ngontrak teh orang Batak teh itu dibaluli ge biasa we gitu lah suami istrinya tong dikocapkeun nu kitu nama besi ieu porno atuh si parebutnya yang gantian si Juju teh ngadedetkeun teuing panonna teh kanu bilik rapet kanu bilik teh rapet pisan malahan mah kadedetkeun deui da pabado-bado jadi patahan-tahan kadedetkeun sirana kanu bilik nya teu loba panonna sabulan nu katuhu bari kucap kiceup sok atuh maneheun balik nyampeurkeun kitu sarua geusna teh kucap kiceup terus kocol si Ocoy ngagorowok si Ocoy mah anjing panas euy baretek kabeh lalumpatan mitra da bilik teh meunang nyabean meunang nyengekan atuh kabeh nyarek ke panon katuhu kabeh lalumpat teh kaayaan panon sabelah nu ningali dan nu sabelah mah panas ku cengek meunang ngarenos taplokeun dina dibalurkeun kanu bilik kabeh atuh eta mah limaanana nyarek ka leungeuh panon nu katuhu ku panon nu katuhu kuleungeun kabeh jadi panonna sabareulah kabeh da panas atuh baru katitih dilobaheuh kanel atuh dibaluran ku cengek meunang ngarenos sacoet katitihna malah kitu nya dibalurkeun ka pelebah liang eta dijajarkeun malahan mah aya sajengkalna ti dinya teh kaluhur kajeng sajengkal kahandap sajengkal balurkeun ku orang Batak teh atuh cing si Ocoy nu ngageureuwahkeunna mah aje
panas oi. Aduh, panas ieu apa non urang bari cing bareretek mitra orang Batak teh bijil nyakakak ceurih. Rasain lo macam-macam sama gue. Macam apa pula kau ngintip-ngintip orang lagi tidur. Atuh mitra, Batak suka menang seserian malahan jeung pamajikanna di jero. Terus saya orang kecapkeun ulah lumpat barudak ngarehangan sumur, menang-menang sumur jauh deui teu ceyuyu. Kak kidul. Atuh da dari kumah di Sibeungetan oge dah. Ngaran-ngaran dibalur ku cengek kitu nya teu gampang jol cager atuh cing kareureudeup tuluy we cai teh disibeungutkeun di kumaha dilap dibilang anger keneh panas kararasa mitra eta lalakon waktuna heus keur obe operasi bilik cenah keur mah can katingali si Ocoy mah aya heuh can ningali heug nyoba ngamimitian nyobaan ari pek beunang kanu jebakan kanu cengek meunang ngarenos atuh jadi teu nyaho nu di jero keur naon-naonna mah da kaburu antel teuing kanu bilik aing mah ningali hanteu naon nu di jero dan panas we ieu mata sabeula. Rusuh teuing atuh manehna da jogep teuing. Urang oge ieu sarua we kumaneh didedetkeun kuat panas kieu pok si Udi. Pok si Bali. Urang ge anjir ya kuat ka panas kieu aduh euy panas pisan. Maneh da ieu garagabah nyalahkeun wae gagabah we Mang Juju mah udah rada kolot ge rada umuran itu jauh itulah ka jeung barudak anu 4 mah nyalahkeun wae sidik ieu mah musibah geus nyahoun eta teh boga nu ngontrak mah matak dibalur bilikna ku cengek da Mang Juju mineng pisan meureunnan ngintipna nya paingan ieu teh sok kadinya wae ari ieu teh nguliwed teh karek arengeheun mitra barudak eta mah aya obe operasi bilik ngarintip kocapkeun dariuk we dari cing di got bari jeung samping dibaseuhan saeutik mun ieu teh mah dikompres kitu nya ku cai ieu sangkan ulah panas tuluy heuh peurih jawa panas teu ku cabe atuh ku cengek teh leuwih galak ti cabe cengek heuh cengek garing teh banyur ku cai atuh puguh we jiga di ieu rata kalau bilik rata atuh barudak teh ngahayu we nyarekel panon we sabareulah ewam pas kitu torojol we si Miing kenapa oi kenalaon naha nyarekeleun sabeula pok si Miing Ang Juju nemalan iyo barudak tuh keburu waktuna seep waktosna seep apunten mitra waktosna kabujeng seep keun anjing urang teraskeun deui dina jejer carios barudak liwar dina bagian ka-10 aya nu ka-8 hapunten bilih aya nu kasebut kasebut nami kasebat tempat da ieu mah ku rekayasa dongeng di rekayasanya
di aya-aya nu eueuh oge paribasana sugan mawanawian gitu layak didangukeun sareng janten hiburan kamitra baraya dulur salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe dina channel Sunda Bandung Kindul sareng sim kuring kanggo gugun kabaraya mitra salam dunya sadayana mugia dina aya tangtayungan di tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala cing sarehat cing dimudahkeun rezekina ditebihkeun tina balaihna dipermudah permasalahan masing-masing gaduh masalah cing digarampilkeun segala rupina sakitu nu kahatur ti kuring hapunten nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.